parah nih. Teh, ngira wae, janda sanes. Udah punya suami saya mamang. Wah, kebenaran atuh teh, abg duda. Kalau teteh bener janda mah, siapa tahu kita jodoh tuh teh. Terus gaduh suami mang, kita tadi di bejaan teh. Alhamdulillah. Mang Jack. Ieu janda teh kan euy. Alhamdulillah. Gusti, jodoh mati mana we? Yo. Ya, si teteh dia ngomong terus punya suami, cita budak. Bogoh pun ka uteh. Siap. Teh, punten. Ieu mah kana budak. Muhun teh nya. Tuh teh oge pan resepnya ka udah ya. Ya, pamali sia teh sok kumaha geulis ke ieu mah pamajikan batur. Sok kumaha geulis ke ieu mah pamajikan batur. Mun mah aing ge daek atuh sia teh bobogoh maneh. Ngerakeun teh, punten maaf ya. Mang Jack, lu buku sih kita. Ya, si teteh. Ya. Ngomong bebeja. Ya, tadi si teh ngomong abdi teh kudu suami. Oh, si teh. Tadi kan ngomong kitu sa anjing budak awe agulis-gulis. Wah, bener. Budak bukan nya teh. Ayo. Teh. Bukan nomor dia itu punya suami aki-aki. Mang Ade, pangeangankeun si budak ceuk Mang Jack kitu. Ka dieu aya perlu. Oke, siap. Heeh, buru kancang. Biasana mah deket si Mang Doyok sakulin. Oh, di ditu. Heeh. Da gua teh nya. Heeh. Tunggu di pos kitu. Oh. Mang budak. Ditahan itu ku Mang Jack. Penting. Lu balik Mang Ade. Serius? Di mana Mang Jack, Pak? Wah, benar Mang Jack. Ini lila seteng budak ditunggu teh. Mana Mang Jack kita? Mang di mana? Naon Aisyah budak? Yo, Mang Jack. Naon maksudna? Kuing cek Mang Ade gini, geng. Keur domba saya teh. Yo, Mang Jack. Domba mah aing mah teu level. Lamun meuli aing mah. Dar. Aisyah budak. Saha nu ngomong kitu? Aing mah di Mang Ade teh. Maneh kita ka dieu. Yo, Mang Jack. Kelaanan kuing domba keneh kudu ngeureunaan domba mah. Yo. Lamun meri tah karek kapal uing. Masih anjing. Aing mah nita maneh ka dieu, aing aya perlu. Si aing keluar ka kawali, aing aya ka kawali. Ya, Mang Jack bisa dibejakeun. Level uing mah meri. Dah eta. Ayo bawa kelaanan lain kapal uing. Aing naon make Mang Jack. Goblok lieur. Lila-lila mah hirup jeung sia, aing mah tak gelo. Aing jeung ngarandahan domba sagala. Ayo. Mang Jack, ka mana? Aing. Bos. Ngomong teh ka mana wae, Bos. Hirup mah Bos, ulah rangda jeung rangda. Anu aya we di imah. Imah rangda di cing Bos atuh ngomong teh anu lain kok kawa teh bisnis atuh naon, Bos. Ngomong. Lol. Ini juga manusia teh. Oh, anjing, kudu rasa. Ya, Bos. Cik kuy tadi keur naeun? Ya, pan kadeuleuh meureun tadi teh aing teh keur maraban lauk, lain maraban hayam. Naon, Bos? Ngabedahkeun. Jojo ngabedahkeun, tah bedahkeun mah ceuri sia bedahkeun. Lol. Bos siap lah pokona mah, gaskeun. Bener si goblok eta, parah anjing goblokna. Ada ka mana si anjing itu? Bos, kulungan di belah mana? Di belah kilo mana eueuh. Aing kumaha teh atunya? Bener-bener anjing. Oh, di belah kale, Bos. Gaskeun atuh. Kuy eta itu ulah atunya bosnya. Eta di baju. Oh, nuhun, Bos. Anjing, najis teuing ya jama mun aya si budak ya aya dua deui kawas kieu najis teuing anjing pusing enag malam dunia. Apa yang mana ya? Mulang gitu. Dak.
Dan ngali wadoyok. Hah? Wadoyok. Mobilnya geus nepi. Yo, urang tos nginjem mobil wadoyok teh ya, mangpe konsina. Ieu duitna yang sewana, kawadoyokkeun. Nya, Siapa dah? urang rek nempo motor soalna. Urang disuruh pinjet nya. Ngerti? Tungguan soalna. Keur teu boga duit teh aye. Menang. Cing naon dirasain makanya. Kita ngubah mobil ka urang padahal maneh teh ngaliwat ka setim. Geus we bisa bener ku setim ke ribu mah ya. Ah, mabong aya ieu budak. Hah? Ini kumaha we? Abang, guys. Ayo Mang Dadang mobil geus balik asup kana insan balik. Ayo Mang Dadang nak mana dak? Hei. Ayo Mang Dadang nak mana? Nitah umbah ka urang yo. Urang ge dibere duit yo. 100.000. Jang umbah. Berarti mah da menang borongan gede. Mang Dadang kumaha teh yang ngelopon sehari. Hani tah umbah ka mana aing teu ngarti. Halo Dadang. Kumaha Dadang? Oh di si budak. Duh, Dadang mana kumaha nitip duit ka si budak. Tuh ban ieu teh kalah keur dikumbah ku si budak nanti da ngomongna ge cenah. Dadang minta ngumbah ka urang cenah luhan duit 100. Aing Dadang mah. Tadi mana ini keur nyirikan motor? Oh, gitu. Aing mau balik mau Dadang. Dadang. Ya. Lain ditanggung bah kayak duit 100 teh sewa mobil eta teh 100 teh. Bulu urang yang umbah. Sewa mobil cek aing teh, eta teh duit 100 teh. Pokoknya mah dong borongan loba sih kan. Sial dirasa, Bang. Yuh, eta teh duit sewa mobil cek aing teh. Aus muik Mang Dadangnya. Borongan loba. Alhamdulillah kalau itu kesehatan tah. Duh, sia goblok. Engko aing ditonjok sianya. Namang Dadang atuh nitip deui kana kieu lah. Adik teh. Eta teh duit jeung sewa mobil kayak 100 teh lain jeung ubah. Aing. Aduh, itu jadi gaang motor teh. Ya. Aing mah karep teuing teh yang nyaho aing mah dah. Lah teu waras. Sakumaha? Tadi pan urang nitip kunci kontak jeung asisten lah jam 1 dengan daruk pamajikan hukum. Ya, ngobrol nanti cenah Mang Dadang nitah urang mbah cenah muruhan duit 100 tah gue obrolkeun urang teh yang nyaho. Gitu. Aduh, aing. Mobil sih jadi beres terus kumaha aing? Ya, Mang Dadang. Ya, ieu nyerenkeun tatos rem sieun nya ieu pada melang. Mangga konsina, mangga ieu ampihan ieuna nya. Hayo Mang Dadang. Kami bae transfer ka pokoknya. Asih budak. Oh, si bener mah pilih dikumbah mobil wadog jadi bersih anjing duit aing. Pani teh duit kita kan doyokeun tadi. Lain kali Dadang ulah kasih budak geus apalnya ho jalma kitu sengkle. Aing. Aing atuh coba. Ya, Pak. Atuh bayar deui aing kasih wa aing si budak astagfirullahaladzim. Lah motor terjadi aing mah. Oh, ya. Atuh jadi. Ya, Pak. Naon bisanya? Heeh, katanya. Geus bae lah mun rezeki si budak kayak gitu mah. Heeh, kuing ngarek ka undangan heula. Aing. Aing apes. Aduh, sukan mah si budak cepet sekali-kali mah tinju atuh. Goblok.